Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorabacep anu satia satuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng hianat ngaduka berat bagian ke-15. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan dibales kasayanana ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kungsi 10 menit pok pamajikan Mang Ili nyarita deui kieu. Cep eta kinten kindana tina perkawis perusahaan ibu teh tiasa majeng deui sinarang bilih kedah disaratan atuh naon pisarateunana. Perkawis ngadamel mah Bu, insyaallah tiasa majeng deui mung kedah disaratan dupi syaratna mah sanes ku barang atanapi ku Mang Rupi artos. Pokona mah ibuna wae sareng bapak sing balabah kanu sanes. Margi tangtos ibu oge parantos uninga teu aya deui sifat perjagian jalmi supados aya dina kasalemetan kalayan hoyong gampil usaha mah jabi ti syarat urusan ilmu teh aya deui nyaeta nu kedah diperhatoskeun pisan mah ucap, tekad, laku lampah anu sae. Sarengan deui ibu ti danget ieu kedah tobat kalayan janji moal midamal deui samodel anu atos-atos walar muhtar nyaritana manita tagna kara siga jalma nu nya geus cukup ku panemu sugih ku pangarti ngedalkeun caritaan geus teu asa anu hartina basa-basana muhtar teh ceuk cohagna mah meupehan ka pribumi bongan manehna baheula babakuna pamajikan Mang Ili geus ngalampahkeun pinyerieun batur. Bade permios heula kasadayana dikantun sakedap ku bibi ceuk pamajikan Mang Ili bari nangtung. Mangga bi walor muhtar miheulaan. Kang Ili ka dieu heula sakedap pamajikanana Mang Ili bari ngaleos ka dapur nya kitu deui Mang Ili nuturkeun milu asup. Geus kitu gek pamajikan Mang Ili diuk dina jojodog bari nyang hareupan hawu nu ngelun. Ieu Kang Ili lain kami mah bet ngarasa era jeung rumasa teu sangka ngora-ngora keneh geus wacis kitu. Hampura we Kang Ili kami sok bahe care kanu jadi salaki. Nu matak ceuk urang ge ulah sok luhur teuing omongan ari jadi jelema mah memang keur urang ge kakara manggihan jalma nu wacis kitu bisa nerangkeun kalawan nyata ngan sabalikna ayeuna urang kudu babalik pikir ular Mang Ili bari ngaguarkeun huut dina liang hawu. Mahana naon atuh Kang Ili? Naon wae atuh kadinya saaya-aya pan aya keneh beas meunang nutu kamari teh. Piraku beas wungkul daerah. Itu wae atuhnya Kang Ili hayam nu jajangkar teh bahankeun. Kumaha maneh eta mah? Dek nu jajangkar, dek nu bikang. Ular Mang Ili bari ngojengkang asup deui ka imah nyamperkeun ka semah anu keur ngawarangkong. Pamajikan Mang Ili mah sanggeus nyarita kitu teh jut wae turun ti dapur kaluar geus kitu ngawuran hayam di kolong ku sangu poe teu hararese karawak hayam nu jajangkar teh ditewak sup diasupkeun kana kisa anu kabeneran dipipir aya kisa meunang haja salakina nyieun. Nyi Mang Ili ngagagerot ti jero. Pamajikan Mang Ili sanggeus ngasupkeun hayam kana kisah mah kalacat unggah. Bade aya naon Kang Ili?
Iya sauna bade maruli ayeuna. Bade maruli atuh enggal-enggalan teuing. Saya nama atos ngawengi sawengi deui mah di dieu. Kumaha atuh di ditu bi anu dilorompok bilih arep-arepen. Gampil we tos terang kieu mah. Enjing pageto ngahaja ka dieu deui. Sur Bapak Camat pensiun bari ngadag. Ulah kirang-kirang hapunten wae agan. Encep menit acan dileutkeun pisan. Sawios bi tong ngarepotkeun ular Bapak Camat pensiun. Ieu mah lumayan wae cep kanggo kukut-kukuteun di ditu sareng mugi ulah bendu ieu ibi aya kaemutan sakedik ngaraosan beas anyar sanes ngahinakeun sanes ku seueur ibi teh peperieun taruang heula henteu bari ngasongkeun hayam jeung beas diwadahan kana karung tarigo. Atuh nuhun atuh bi ditampi ku abdi suruh Bapak Camat pensiun anu satuluyna ngajak sasalaman ka pribumi. Geus kitu mah juta rurun hayam jeung beas pamahanan teh dipangmawakeun ku Bapak Lurah bari ngiringkeun pengkeureun Bapak Camat pensiun. Sajeroning lempang teh pikeun Muhtar dina hatena ngarasa seuri rasku lalampahanana tina jalan kanyerian ti pamajikanana Mang Ili nepi ka ayeuna malik tunduk tur make barang bere sagala tapi dina soal Rusiah nama bujung-bujung manehna adalah Bapak Lurah oge anu geus nyaho kana Rusiahna Muhtar sama sakali teu daek nerangkeun boh ka Mang Ili atawa ka pamajikanana oge kulantaran leuwih ti heula Bapak Lurah geus surti kana isarah panon Muhtar ngiceupan. Dina waktu manehna cacarita tina urusan talajakna pamajikan Mang Ili. Teu kanyahoan Bapak Camat pensiun sareng Bapak Lurah kalawan Muhtar geus terepi ka bumina anu harita kasampak putrana Bapak Lurah anu katelah euis Kartika nuju calik dina kursi payuneun bumina. Tah kitu Mas, angkat-angkatan we diburuan tong waka tebih-tebih. Etang-etang ngajag-jagkeun sampean ular Bapak Camat pensiun bari kalabat. Sumohon ular euis Kartika bari imut ngagelenyo sacana ngarindat ka Muhtar anu keur ngudaran tali sapatu barang Muhtar deuk asup ka jero buprak kursi anu tos dipake diuku euis Kartika teh tiguling kulantaran kadupak ku Muhtar. Aduh teu kana sampean neng cek Muhtar bari dongko meh barang jeung euis Kartika siga nu satujuan deuk nangtungkeun deui kursi nu tiguling. Henteu waler euis Kartika bari panon ngareret bareng pisan jeung panon Muhtar. Atuh ku ayana bantrok panon teh ngadak-ngadak batin Muhtar asar atuh teu puguh nya kitu deui euis Kartika meuni rada bareureum eukeur mah rupa beungeut bodas menika ciri pisan. Berem banget keur euis Kartika mah lain berem ngarasa ambek ngan berem ku ayana bantrok panon jeung Muhtar anu dasarna kadorong ku si batin katarik. Geus mengeurkeun kursi mah bus Muhtar asup ka jero gek diuk gedengeun Bapak Camat pensiun nuju ngawarangkong sareng Bapak Lurah meuni aruplek naker. Encep sur Bapak Lurah. Kanggo Bapak mah salebet encep sasauran di bumina Mang Ili. Mungguh batin mah ngaraos hoyong seuri. Malih nganggo asa puas ka bojona Mang Ili teh. Dupi margina kumaha Mas Lurah Bapak Camat pensiun naroskeun beri soca ngarindat ka Muhtar anu harita keur mesem bari sirah tungkul. Ari sayaktos namagan anu neme disumpingan teh terutami istrina teu kinten eta teh langkung sawur bahe carekna teh kanu kitu kanu kieu teh teu weleh sia aing wae sinareng terapatos aku sareng tatangga. Dina calan teraya pisan urang aringna malih hari kedah disanggemkeun mah putra nyebatkeun ka istrina Mang Ili kantos mitnah ka hiji jalmi pajar maling hayam kagunganana teh sayaktos nama sanes nulian nyambuk tosna encep pisan nalika anjeunna kapungkur sejak ngadon ngarerep ka anjeunna malih encep ge saparantosna pada nyariksa ku urang dinya teh kantos diserenkeun ka abdi tidinya teh ku jalaran encep teh aya buktos-buktosna nya aku abdi enjingna dipiwarang mulih malih dibekelan sagala rupi ku pun bojo. Deuleu itu si Badul orai kadut teh teu sangka aku tante kitu mu
Padahal mun sakalian bieu teh pepehan heula ku caritaan sing nepi ka jebleh puas teuing meureun. Ngan eta kata eueuh alusna nu puguh mah nimbulkeun matak jadi kadorakaan. Suruh Bapak Camat pensiun bari nepak pingping nyalira. Sawios Pak, da atos ayeuna mah sinareng sakieu ge pirang-pirang nuhun ngajantenkeun hikmat kanggo urang dugi ka teu sangka di bahanan hayam sareng beas. Cobi upami meser mah sabaraha pangaos hayam di urang ku waktos ayeuna. Pan gaduh tah kanggo sedekah rewah ular muhtara bari seuri. Nya kitu deui Bapak Camat pensiun sareng Bapak Lurah mani pating calakatak garumujeng bangun nu raoseun naker. Ku ayana Bapak Camat pensiun sareng Bapak Lurah garumujeng kanggo bojona Palurah ge dugi ka norojol ti pengker lebat ka patengahan. Mendaka naon apana mani rawas-rawas teuing, suruh bojona Bapak Lurah diserangan ingut ngagelenyu. Teu sing ibuna ular Bapak Lurah. Geus kitu gek bojona Bapak Lurah calik lajeng nyician cai tina poci kana gelas. Ari Mas kamana ibuna? Duka atuh nembe mah dipayun nuju calik. Mas, kah ular eis Kartika. Bade naon kitu Pak? Ta geuning panyana teh udar-idar jauh bieu mah. Bade naon kitu Pak? Eis Kartika naroskeun bari mastakana nonghol tina lawang kamar ka patengahan. Teu aya naon-naon eta we bisi udar-idar jauh. Wayana heula ulah waka ka mamana sapoe dua poe mah bisi karugrag jeung ongkohanan can sehat bener. Kege geus jag-jag pisan. Sabatae deka ditu deka dieu ge moal dicarek. Geus kitu ge geus Kartika calik deui dina kursi mayunan meja tulis di kamarna teu dinya reket pantona rada ditutupkeun. Siga sieun aya nu nempo dumeh anjeunna aya di kamarna teh keur ngadeluk nyieun surat duka keur sasahana mah teu bisa nerangkeun da puguh nyeunangan sorangan. Teu lila darak-dak surat anu meunang nyieun teh dibaca ku Eis Kartika gegerenyeman siga nu sieun kadangueun kudu dilaluar. Lamun seug aya nu ngintip teh mah kana kaayaan Eis Kartika dina waktu maca surat di kamar moal henteu nepi ka teu hayang milu seuri. Kulantaran Eis Kartika sajeroning keur maca teh make jeung sarangah serengeh seuri sorangan. Waktu Eis Kartika kitu hatena ngarenjag asa kagebah dumeh panto kamarna muka kalawan ibuna lebat bari naros. Kenaon Mas? Henteu nujuna naon Bu, ular Eis Kartika mani beureum. Jaba hate Ratu Glir nu tutunggulan. Bohong teu naon, cing ibu ngalian naon eta anu dikepeul bari diselapkeun kana pingping teh. Sanesna naon Bu? Ko jengkang bluk Eis Kartika nangkuban dina kasur bari leungeun anu keur dipake nyeklan surat teh ditindihan ku dadana dibarengan ku imut. Ningalian we atuh sakedap Ibu Mas, da moal naon-naon sok ningalian sakedap we Ibu mah. Sur ibuna setengah ngolo siga nu panasaraneun kana eta hiji barang anu keur ditindihan ku Eis Kartika. Moal bendu upami ku abdi diuningakeun Bu. Atuh kira-kira Mas, Ibu make ambak sagala, pokona mah asal nempok we sakedeung. Wantun kumaha upami Ibu moal bendu, suruh Eis Kartika make nyumpahan heula ka ibuna, bari rarai malih kagigir. Heug atuh ari kudu sumpah heula mah, daek Imas nambahan geulis, hayo. Yai si Ibu mah, ular Eis Kartika bari imut, katingali beungeutna Eis Kartika mani marah mai cacakan kakara cager sapoe ge meuni siga nu geus aya kana samingguna. Awahing ibuna maksa wae kapaksa surat teh diuningakeun kitu ge meuni sasahatna keur omat-omatan ulah seueur sawor kanu sanes da puguh dihenteu-henteu ge surat Rusia. Sanggeus surat diaos ibuna mesem bari nyawel kana gado Eis Kartika. Keur kitu ibuna kah ular bojona Bapak Lurah bari norojol ti kamar putrana. Ieu juragan camat sareng encep bade marulih saurna. Bade marulih atuh tos we kulom sawengi ieu deui mah. Kantenan we Nyi Mas Lurah upami teu gaduh ibuna mah bujang-bujang sawengi deui. Dalah saminggu ge teu aya wagelan sakinten nu di diana.
tengah raos bosen mah atau sawios ibu mah da moal naon-naon sinarang da aya rencang ieu ulah bojona palurah geuraheun nyi Mas Lurah ibu nama alah batan timurang kali bujang-bujang dikantunkeun aya 2-3 wengina cacak dikantunkeun setengah dinten ge menitos kalayang-kalayang milarian da eta panginten sieun teu aya gentosna suruh Bapak Camat pensiun bari gumujang edas aya kituna eta juragan panyanten teh teu ngeureuyeuh berkah akang mah terang ngeureuyeuh mung saukur nikreuh tunda karayap keketeyepan bojona Bapak Lurah mani nyeleukeut gumujang ngadangu kasuran kitu ti Bapak Camat pensiun teh teu sangka sugan teh tara kersa banyol kitu. Hapunten wae Mas Lurah kasadayana rumaos tos ngarerepot naon kan sawangsulna abdi kedah dihapunten ku juragan sareng ku encep wireh direrepot katambih-tambih menit tiasa ngahormat pisan ular Bapak Lurah bari nyolong krong ngajak sasalaman ka Bapak Camat pensiun sareng ka Muhtar. Nyimas Kartika norojol ti kamar ngadenge Bapak Camat pensiun sareng Muhtar bade marulih teh geus kitu pok euis Kartika nanya bade mulih ayeuna apa teh sumuhun Mas pek didoakeun nya ku apa sing saterasna sehat ulah aya gantar kakaitanana deui hatur nuhun Pak mugi-mugi wae nyuhunkeun pidoana ulah euis Kartika bari panon mah teu weh ngagiler ka Muhtar mun nyarita teh mah teu beda nu nanya geus kitu cong euis Kartika ngajak sasalaman ka Muhtar bari nyelapkeun surat didempet ku dampal leungeun atuh sajeroning patarema dampal leungeun teh mungguh batin Muhtar asa teu garenah ti pikiran dumeh dampal leungeunna narima surat ti euis Kartika. Beungeut Muhtar mani rei-reian beureum hate ratu kulantaran ngarasa bingung anu ceuk cohagna ngarasa era aya sieun aya tapi sok sanajan kitu ge teu eleh teori sanggeus narima surat manehna api-api ngarongkong sapatu di kolong dipan bari eta surat teh diasupkeun heula kana jero sapatu tuluy sapatuna dibawa keluar geus kitu rap sapatu dipake surat mah gancang dipesakan kana pesak calana. Sanggeus Muhtar tarapti di sapatu pok Bapak Camat pensiun sasauran deui ngamanggakeun ka pribumi anu harita keneh teras lalungsur kalawan dijajabkeun deui ka buruan. Satungtung Bapak Camat sareng Muhtar masih katingali keneh mah Bapak Lurah sareng bojona teu waka-waka ka bumi deui jongjon nyerangkeun kanu arangkat bari panangan ngagupay-gupay geus puguh pikeun euis Kartika mah sigana teh mani teu kendat-kendat netep bari nuturkeun ku imut mani ngagelenyo beuki lila anu arangkat teh beuki tebih anu teu kungsi 10 menit tos ngiles tina paninggalna anu ngajajabkeun. Saja jalan Bapak Camat pensiun terereh-rereh sagala disaurkeun bari gumujeng mun kitu teh mah saolah-olah ngalengitkeun kacape kawantu jalan nanjak mudun bari jeung kukurubutan mapai-mapai anu sarune. Muhtar mah sajeroning lempang bari ngadengekeun kasauran Bapak Camat pensiun teh mungguh batina mah ka mana mendi satengah ngalamun katambah-tambah hatena make pating sareblak teu pupuguh daun jeli asa retep paranas jabana ti kitu teh boga rasa asa teu ngarti pikeun Nyimas Nani anu beunang disebutkeun buah panyileukan manehna make kapi beungeut kokolebatan asa dina kongkolak panon awahing kabang brangkeun ku obrolan saja jalan teu karasa Bapak Camat pensiun sareng Muhtar angkatna tos dugi ka jalan rag lariren heula ngantosan heula oplet ngalangkung teu kungsi 10 menit torojol oplet ngaliwat geus kitu Muhtar ngacungkeun leungeunna tanda nyetop ka oplet rag oplet eureun kalacat Bapak Camat pensiun sareng Muhtar arunggah geus kitu mah geuleuyeung oplet maju deui kira-kira menang 100 meter oplet majuna kalawan can pati gancang ti kajauhan katingali aya motor Yamaha beureum jalana mani nyemprung siga nu ngebot barang geus deukeut kana oplet anu keur ditumpakan ku Muhtar kabeneran make ngalieu kagigir nempo kana motor anu perwis ngadak-ngadak hate Muhtar ratug dumeh ningali hiji lalaki tumpak motor bari ngaboncengkeun hiji gadis anu katingali saliwat siga mirip rupana Nyimas Nani.
Sirah Muhtar manit sidik nonghol tina kaca jendela oplet nyidik-nyidik hiji gadis anu keur ngabonceng kana motor ngan hanjakal teu bisa sidik kulantaran kahalangan ku sado keur maju kakulonkeun. Atuh nepi ka lesna motor teh teu katingali. Dina sajero Muhtar keur dina oplet hatena tanda tanya ka hiji gadis anu ngabonceng kana motor teh. Mas Nani kitu nu ngabonceng kana motor teh jeung saha eta lalaki anu tumpak motor teh. Lamun nya teh mah Mas Nani piraku geus ngareret ka aing make ngabalieur deui. Tapi da sidik ari dadagan jeung bajuna mah aing ge apal. Kitu gerantos pertanyaan dina batina Muhtar anu satuluyna ngahulang di barong ku hate pating sereblak daun celi asa direrap. Retep lain di kieuna. Stopir. Gebag Muhtar ngagebag dumeh keur ngalamun mani anteng nakar ngadenge bapak camat pensiun nyebatkeun stop ka supir ari katambah-tambah remna disakalikeun atuh puguh wae anu tarumpak teh meh deuk ti jarongklok. Sing bener atuh pir ngerem teh kumaha lamun sok cilaka ceuk hiji penumpang geus tengah tubuh. Dikitukeun ku penumpang teh teu daek nembal sakadar beungeut supir ngalieu ka tukang. Sanggeus oplet eureun jut bapak camat pensiun jeung Muhtar tarurun bapak camat ngajingjing kisah di eusi hayam. Muhtar manggul beas dina karung tarigu pamahanan ti pamajikan Mang Ile. Bujangna anu katelah tina ngagegero ka bojona bapak camat pensiun. Gan, itu juragan pamegat sumping. Ceuk tina nyarita kituna teh bari gancang mapagkeun kalawan hayam anu keur dijingjing ku bapak camat pensiun teh dipangmawakeun ku bujangna. Eueuh naon-naon di imah tina sur bapak camat pensiun. Teu aya sawios-wios gan mung aya serat we kanggo Kakang Encep. Ngadenge bujangna nyarita yen aya surat keur ka Muhtar hatena timbul deui ngaranjug. Surat saha tina tanya Muhtar anu keur manggul beas teh ngalieu ka tukang nanya ka bujangna. Duka atuh Kang Encep kumargi seratna disimpen ku juragan istri. Mani baretah eta nu nyaraba sur bojona bapak camat pensiun anu harita nuju ngajanteng dina lawang panto. Sabetahna dipanyabaan ibuna capek we nu aya. Ular bapak camat pensiun bari kalabat geus kitu porosot ngudaran raksukan jasna lejeng dikaitkeun kana kapstok. Muhtar mah sajolna ka imah teh tuluy kebat ka dapur geblug karung tarigu nu diisi beas teh diecagkeun satengah dibobotkeun kulantaran ngarasa tak-tak asa dengklek. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuk Muhtar bari gek diuk ngabaheulai dina kursi bangun anu lungsek kesang dina tarang mani rembes baju palebah tonggongna mani jibrog. Tabu sabaraha apana ti ditu sur bojona bapak camat pensiun beri sok nyimpen gelas dieusi cai enteh mani ngebul keneh. Mun teu salah mah ti imah Mas Lurah teh jam 9:30 nyamu. Sumuhun walar Muhtar nembalana ge siga nu hoream da puguh keur ngarasakeun kacape. Bojona bapak camat pensiun ngareretan ka Muhtar geus kitu ngageroan bujangna miwarang mawacai keur Muhtar. Tina mawacai hiji deui keur Muhtar urang poho. Bujangna gura-giru nyecian cai segelas anu teu lila norojol ti dapur bari nyarita kieu. Numawi ge Kang Encep ulah sok nuang cawu sisina janten wae kasingsal. Lain kasingsal tina poho puguh urang teh. Keun atuh urang ngaladenan juragan pamegat maneh ngaladenan Muhtar moal aya salahna nu puguh mah merenah we nu aya sur bojona bapak camat pensiun. Sasauranana kitu teh bari imut ngagelenyu ngabanyolan kalanjangna. Juragan mah ari sagala rupi teh tembal lanjangna bari ngabalieur tuluy asup di ka dapur keur Muhtar mah barora hayang nyarita samalah teu ngareret-reret acan nu puguh mah anggur ngajengkang asup ka kamarna geus ngalaan sapatu mah goledag ngedeng nang karak bengkang panon kucap kicep ngaherang mencrong kana lalangit anu teu lila reup. Muhtar sare mani ngagebra kulantaran ngarasa capek kawantu sasabaan jauh nakara.
bojona Bapak Camat pensiun ngojengkang maksudna bade ka pawon namung teu kantos kebat ku jalaran ningali ka kamar Muhtar kasampak nuju ngagebrak sare. Har panyana teh geuning anggur ngaguhar suruh bojona Bapak Camat. Tos kitu mah gek deui anjeunna calik mayunan Bapak Camat pensiun nuju ngarot cai enteh sareng dodol Garut buatan Kursina. Buatan Kursinahnya pamiasa tahun 70-an mah ayeuna mah dodol piknik. Mani asa ngadarimpi ibuna geus mang pirang-pirang alam kakara ngadahar deui dodol Kursinah. Di mana boga nu kieu suruh Bapak Camat pensiun beri nilap-nilap kertas urut bungkus dodol. Kintu nanti acel tadi aya we panginten 10 siki mah. Nah kadieu kitu. Kadieu nyata naroskeun apa atau sumping teu acana. Maksudna mah bade ngangkir meni omat-omatan pisan ulah teu kaditu. Ari teh ditu teu ranca bango kakai kalsum eueuh ka dieu. Kai kalsum eueuh ka dieu. Meni emot wae ari kasakadang mitogag mah. Lain kitu ibuna ditanya sabener-bener sok los-los kana urusan teu puguh. Mitoha teh mitoha kumaha. Nah apa teh boga pamajikan ka anakna. Ngan kitu wae ibuna mah pagawean teh. Nya ari henteu mah teu sawios-wios atuh apana. Ulah babari naik darah. Banyol sakitu-kitu wae mah meni teu payaan pisan. Atuh dajeng nya ditanya sabener-bener los kanu teu puguh teu ngarasakeun pisan kanu tas capek ular Bapak Camat pensiun manibang kenu siga nu ngarasa benu di banyolan kitu ku bojona teh raraina mani beureum. Bojona mah teu keur sasauran deui kojengkang wae ka pawon kasampak lanjangna nuju ngakeuleus sangu dina dulang. Tina ari angeuna geus asak sakedap deui gan kacangna masih keneh teas ular lanjangna bari ngawadahan sangu kana panci. La ilaha illallah suruh bojona Bapak Camat pensiun ngucapkeun kitu bari kalebet deui apana ka dieu sakedap. Aya naon ibuna Bapak Camat pensiun naros bari ngadeg teras nuturkeun bojona kaluar geus kitu gek caralik dina kursi dipayun pantona rada ditutupkeun. Kieu apana abdi teh kamari nampi serat di kantor pos malih ngagoler-goler acan caket panto. Ari tos kitu ditinggalian surat teh tinyimas nani kanggo ka Muhtar. Mana suratna? Ieu namung omat ulah wakasa saura naon-naon ka Muhtar mah sidem we heula kayak di mana manehna geus ngadenge beja ti batur kakara tembongkeun tah ieu seratna mah. Suruh bojona bari ngusiwel ngodok serat tina kantong kawaina lajang dipasihkeun ka Bapak Camat pensiun anu harita keneh serat teh diaos kieu unina. Kepada Ka Muhtar di tempat. Ka Muhtar, bersama surat ini saya mohon maaf dan semoga tak menjadi patah hati hendaknya. Tiada lain dengan adanya saya memberanikan diri menyampaikan surat ini berkenaan terdesaknya untuk menyampaikan isi hati saya kepada Ka Muhtar. Urusan kepribadian kita berdua. Ka Muhtar yang tercinta, alangkah saya merasa menyesalnya dan saya terlebih dahulu mengakui akan dosa saya terhadap Ka Muhtar, bahwa persaudaraan kita ini mungkin tak diridhoi oleh Tuhan atau bukan nasibnya kita ingin berumah tangga. Maka dengan ini saya mohon maaf sekali lagi dan semoga Ka Muhtar mempunyai ketabahan hati bahwa pertalian kita ini tak dapat dilangsungkan. Untuk selanjutnya sejak detik ini saya menyampaikan doa semoga Ka Muhtar berbahagia dan menemui sahabat yang lebih baik daripada saya, dari temanmu yang penuh dosa, Nani S. Teu sangka jauh kana rupa, jauh kana tangtungan. Geus luas ngendalkeun basa anu memang ceuk pikiran apa mah. Eusina ieu surat kasebut singkat. Tapi mani asa garihal keur kawas lain di tangtungan jiwa pendidik wae. Tapi sakituna deui keun bae tong jadi pikiran teuing. Da geus kitu kahayangna
kalawan awewe mah loba keneh sur Bapak Camat pensiun bari ngalebatkeun deui serat kana amplopna lajang dipasihkeun deui ka bojona. Omat Pak, ulah wakasa sauran ka Muhtar. Atuh puguh we apa ge ngarti kuriak jadi nimbulkeun panyakit kana dirina Muhtar. Ular Bapak Camat pensiun geus kitu mah lajang kalalebat deui kasampak lanjangna keur nyayagikeun dahareun dina meja makan. Geus beres tina atos gan ular lanjangna bari nyician cai enteh 2 gelas geus kitu mah leos lanjangna balik deui ka dapur. Mangga atuh Pak bade tuang ayeuna mah. Sok atuh barengan kamana Muhtar geus nyaring acan. Kojengkang bojona Bapak Camat pensiun ka kamar Muhtar barang bray panto kamar dibuka. Muhtar geus nyampak teu aya taksiran geus nyaring. Har geuning eueuh suruh bojona Bapak Camat pensiun lajang ka pawan anu maksana bade ningali Muhtar tapi weleh di pawan ge teu aya. Tos kitu bojona Bapak Camat pensiun mukakeun panto pawan anu bade kaluar. Barang bray panto dibuka kasampak Muhtar keur can dekul diuk dina handapeun tangkal buah gedong bari nyerangkeun kalanjangna anu keur moe-moekeun seusehan. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.